Ngabring jeung barudak jeung babaturan rek main bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa habibil mustafa sayyidil murtado sayyiduna wa nabiyyuna wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil liqa. Amma ba'du, alhamdulillah dina kesempatan urang sadayana biasa ditakdirkeun ku Allah Subhanahu wa taala biasa kongkol deui di masjid rupina satu azan urang wilajeng di ayam gila azan nganiatan itikaf maka awas heula bismillahirrahmanirrahim nawaitu an atakifa fi hadal masjid sunatan lillahi ta'ala. Wargi jamaah sadayana anu kalintang kondisi kuring hormat rupina dina ieu kesempatan si kuring rek ngeraskeun kana hanja kemarin teh ngahanja urang pagawean nu dipigawe di bulan Rajab bisa urang satu deui rek amplop di bulan Rajab rutina sapoe deui isuan. Mudah-mudahan urang sami-sami ngadua ka Allah mugia urang tiasa dugi karena sasi Rajab oge urang sing biasa ngalaksanakeun ibadah baik ibadah wengi maupun ibadah nu dipidamel urang wengi cek kamari awaskeun ku urang sieukeun salat sunat ngan salat sunatna nu dianjurkeun ku Nabi awabil salat sunat naon mutlak hari salat sunat anu sok rame mana teh sunat non ya roboib abdi teu nganjurkeun itu dukawari dua etika jeung Rasul urusan roboib mah abdi teu nganjurkeun jalaran eta mah lain perbuatan bangsa urang-urang rupina kudu jalmi-jalmi khusus ari urang mah entos eta seueurkeun salat sunat tahajud hajat atuh istikharah salat mutlak salat sunat anu kawali ti Nabi dina wengian-wengian Rajab keun eta mah roboib mah urang mah ulah pimidueun lamun urang teu boga guru anu khusus itu sebab di perkampungan soseur teh sebab roboib mah dikawari ti kanjeng Nabi zaman para sahabat teu aya oge di para tabi'in teu aya termasuk
mujtahid mutlak. Aya di masa harita ngan saurna aya nanate di timur tengah ulama-ulama berpikir. Nah, urang ulah pimilu naon mah gitu. Urang mah teu nyaho bisi kena kana bid'ah. Tos we nu dianjurkeun ku Kangjeng Rasul amalan-amalan urang di bawah bunyian bulan Rajab. Tu urang satong disarwakeun jeung dina maleman-maleman di bulan sejenna. Beuntakeun di bulan Rajab mah. Tong dipake sare, urang pake ibadah, pake gadang. Karena ibolodoga di jelema kan. Ini es Rajab. Ayeuna urang ngobrol-ngobrol masalah naon kauntungan dina puasana. Saur Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah inna Rajab syahrullahil asham. Singeling jeung Nabi sanyanyana bulan Rajab teh bulan Allah nu asham, artina asham torek. Jadi bulan gaya nu budak jika manehis. Bulan gaya nu budak yakni bulan Rajab. Bulan Rajab mah bulan Allah nu torek. Torek kumaha di bulan Rajab? Sabab bulan Rajab mah ditanya ku Gusti Allah di mana pergantian tanggal 30 bulan Rajab toseet ganti ku tanggal hiji bulan naon Rajab ini? Hah? Bulan Rajab naon? Sapar gitunya. Sa'ban ganti bulan Sa'ban. Mangka Rajab dipanggil ku Gusti Allah ka langit. Saur Gusti Rajab aing hayang maenga ka maneh. Jadi bulan Rajab umat Nabi Muhammad tinggali kamari mah tanggal hiji, tanggal 2, tanggal 3 khusus teh tamat. Puasa tanggal hiji dihampura dosa 3 tahun katukang. Berarti 3 tahun katukang mah 2000 hijinya. 2000 hiji, 2002, 2003. Puasa di tanggal hiji dibersihkan tak 3 tahun dosa. Puasa di tanggal 2 tahun. Di 2002, 2000 mau minum jam banyak. Namun tanggal 3 setahun. Itu tanggal 4 sebulan. Nah, itu mah 4 sebulan bener. Tuh, ya malam kamari mah tanggal hiji pika tanggal 3. Dipuguhkeun tanggal ieu mah sapoe lu penting dina bulan Rajab. Tanggal 15 oke. Ya masa poe is mamana urang tanggal hiji teh Sabtu tah. Tanggal 2 teh berarti poe Minggu ngan kusabab poe Sabtu urang duh di awal hari teh loba martabak. Jadi teu puasa urang teh. Bubelongokan kana baso kana hiji teh. Ha, nang teh urang disukana Sabtu Minggu puasa tanggal 2. Kalau Minggu teh, jadi Minggu poe Minggu. Mana sampai keur di dieu, aduh nya apel dah. Edo deui yo. Teu puasa. Tanggal 2 urang teu kabedag di puasa. Itu tanggal 3 berarti poe Senin. Yang Senin teh belum tetep nyesa penting. Amplop deui. Itu yang teh. Terjadi poe Salasa. Kumaha eta? Sapoe buat eta. Tasawurna jelema nu kuat puasa sapoe dina bulan Rajab iraha wae poe nama beda jeung nu kamari maka ustajibu alaihi ridwanullahil akbar. Allah ngamistikeun. Ngamistikeun bahasa Sunda teh naon? Mentingkeun.
Allah teh bakal mentingkeun mikaritu cenah ka eta jelema nu puasa sapoe di bulan Rajab. Dipentingkeun dah ai jelema dipentingkeun dia dengan genah. Itu mentingkeun cenah nya sigi kayuna. Bisa dipentingkeun gitu. Allah teh ngabistikeun cenah ka eta jelema nu puasa. Lamun kalau sawareh makan sawareh Allah teh ngaridoan. Tapi ketika kajelema anu puasa sampai di bulan Rajab Allah teh bakal mentingkeun mikanya ka jelema. Mika ridho ka eta jelema. Sedengkeun urang daek salat, daek puasa, urang daek ngaji, daek mingguan kieu teh lain teh jangan ridho Gusti. Urang datang subuh-subuh sakitu tunuhna udang salat subuh jangan naon teh. Ridho Gusti nya. Jangan ridho Gusti lain ukuran sholat subuh karena surga lain. Nama begitu, dan ditukerkan sholat subuh orang karena surga. Jangan melina Allah yang mulai kembali. Nama begitu dah kurang karena saleh. Urang teh karasa kusorangan ku urang. Sholat tanawi ngacambi. Dan ditukerkan karena surga. Wah molaku. Batak lamun jelema nganorkeun ladang salat ujubang dengan neraka itu. Tapi jelema nu meunang ridho Gusti ya jelema nu meunang ridho Gusti sok sanajan di nerakakeun aya ridho Gusti mah teu pas neraka. Nabi dina dunia sejarah di suatu Isra Mi'raj kukurudukan ka neraka. Itu panas, kunaon mah gitu sabab aya dina ridho Gusti. Model jelema di penjara so. Kunaon mah kitu bentaheun, hayang balik teh ngabaung di dieu gagah oge. Tapi bikin dulu boga toa. Zaman jagal itu kan mencitan. Kan bawa ya kantor polisi, kemudian itu bebengereng teh wah gagah. Wajar dengan dah yang nyeho mereka tapi ke meja hijau lah. Oh hayang nyeho teh sieun aing harapan pantau hideung nanti. Geus diasupkeun mah ngabaung, kumis gede tengolok. Gimana kumaha? Asup teh ka penjara ningali jelema teh lalewe, tapi loba jelema justru dibijilkeun di penjara ngabaung. Oh tinggal kunaon mah gitu sabab jelema nu jijik di penjara aya 2. Hiji nu meunang ridho, kadua aya dina bendu. Anu boga ridho jijik di penjara mah dibijilkeun teh lewe ajis mun. Saha sipir. Sia ka mah ngeunah jijik di penjara teh naon mah gitu. Aya dina ridho. Tapi lamun teu ridho tinggal bangsa hayam benang dibawa ke penjara diasupkeun ka ngabaung cenah jelema pelat dipikir kieu mah belet kumaha tingali di penjara mah begitu sok dibere baju weteu. Ini si maruku mah sok dibere langsung baju weteu malahan marompi 030 bangsa hayam. Asup ke penjara langsung ke baju pengulikeun itu. Tapi kita leweh kene. Leweh kene. Cicing di penjara tinggal di hoyong tuang teu mikiran beas mahal teu. Hayang dahar dibere dahar oge. Teu mikiran gas teu. Kurang meunah kumaha teh cicing di penjara dipikir gitu. Tapi anggar ngabaung dan dijieun. Hayang ki, hayang isi diatur, kumo pedil diatur. Coba, lamun pikir senang, yo pikir senang, dah senangnya. Ngapain cicing, tapi cicing didinya menang tempat ada jelema yang barijil. Dan cicing sapoe-sapoe tinggal, anda menyasar tahun. Nah, makin makasihnya kau ngalaman ini. Ngabring jeung barudak jeung babaturan rek main bola atur ngaberenung geus nyaho motor di rek video kan. Panitia mau poe yang teu ciri
Beliau mah digas. Betul parelo kamu. Asukeun ka kantor polisi. Jebus. Rajab jempling dengan jawab. Tanya deh ke Gus teh bulan Rajab. Ieu keur di masa bulan maneh? Manusia-manusia darorakah teu di alam dunia. Rajab mah jempling. Tanya deui ka tilu kali. Rajab, ari keur di masa bulan maneh? Iya, manusia-manusia ibadah atawa darorakan teu. Saur Rajab, Gusti abdi mah teu nguping. Abdi mah teu nguping di bulan abdi mah bulan Rajab jelema teh darorakan henteu nganu kadenge teh maca Quran, maca tasbih, dalikir, sok sajan cicing teh sisiwahangan bagus. Kadenge teh cenah dalikir we dalikir. Jeung Gusti teh banyak aing leuwih nyaho di matan maneh. Sabab aing mah teu sare. Begitu. Nah, pas begitu kan teh Gusti Allah, da Allah menyaksian ka urang bulan Rajab ngajawab dan kieu. Gusti teh holik abdi makhluk. Abdi teh sami diciptakeun ku Gusti cik bulan Rajab. Pangna abdi teu wani nyebut teu ngadenge jelema-jelema daroraka keur semaksa di bulan Rajab sabab abdi nguping bahwa Gusti teh tos diwarang nutupan kana aib manusia. Kusabab kitu abdi mah leuwih hade teu ngadenge we. Itu bulan Rajab teh. Kumaha Gusti Allah Rajab kusabab maneh geus nutupan kana aib umat Nabi Muhammad. Maneh ditanya ku aing teu wani ngabolehkeun kagorengan umat Nabi Muhammad. Kusabab sakitu demi aing ngahargaan ka maneh sakur jelema nu magawe dosa di bulan maneh ku aing dihampura. Jadi lain ningali beungeut urang. Allah ngahampura kana dosa urang teh kusabab Allah ningali ku kapungkuhan bulan Rajab tapi ka teu wajib ngabolehkeun dosa manusia. Ditanya teh Gusti, beda jeung bulan sajeuna mah dorong jiga urang. Ditanya geus anu kan wah Gusti kanggung di dieu lanang. Nu sawareh mah kitu, tapi ketika nanya bulan Rajab, jempling bulan Rajab. Nah, kusabab teu ngajawab, ditanya masalah kagorengan urang, boga gelar we Sahrullahil Ashom bulan Rajab. Mata tingali huruf nana kan tilu. Rojab, ro, jim, ba, rojab. Rone dimustaq tina rahmat Rajab teh. Jadi bulan Rajab teh bulan nu penuh rahmat Gusti. Kasih sayang Gusti mata tingali bulan Rajab kiai jarang meuli udun. Penuh rahmat. Tingali atuh irit beas ge jadi irit kunaon make kitu loba berkah rahmat Gusti pinuh di bulan Rajab. Aduh depangin teh jeung rawat heueuh atuh ya doa teh mana deui ieu kolahan ingali maneh mah da teu nyaho geus datang gaul atuh santri mah enak kasroge leungit bulan Rajab poho kana masak non mah kitu loba gratisan. Bulan Rajab berpinuh bulan pinuh ku rahmat. Mata Rajab rone di mustaq tina rahmat. Sabada ro aya huruf jim. Jim teh di mustaq na jirom. Hartina jirom teh dosa. Itu sabada jim digali. Sabada jim aya bana birullah. Hartina kasayang Gusti Allah. Rahmat, dosa, kasayang. Jadi dosa hafid.
kunaon ku rahmat jeung kahadean hadepok makir dina bulan Rajab teh kagorengan teh dihapus ku rahmat jeung kasayang Gusti Allah. Jika jelema begang dihapit kudu montok di tukang hareup dihapit kudu montok ya jika eueuh dah gitu toh ya jelema begang kasih sanggup dah sanggup pan eta mah mek kacang tingali ya so cicing tukang Bapak Helmi. Mana di Bapak Helmi mah awak mah leutik kan bajuna gede teh. Sabenerna. Awak mah leutik. Nah eta mah baju buat. Moal ka ciri ka hafid dosa urang ge kitu. Kusabab pinuh rahmat. Itu diawali ku rahmat, tuluy diakhiri ku kahadean ti Gusti Allah sehingga bulan Rajab dosa manusia teh dihapus ku Gusti Allah, dibebaskan ku Gusti Allah. Dan sing ingat dosa nu mana dosa nu leutik. Dosa nu leutik lain berbeda jeung dosa nu gede. Dosa gede mah lain deui urusanana teh sabenerna dah bulan Rajab ulang range. Enggak ngono gitu. Betul dicatat. Ieu mah dosa leutik. Nah, kusabab laleutik ari urang setiap menit, setiap jam gawe mah atuh sabulan teh jadi guru. Sabulan teh saeutik. Ari unggal poe. Urang mah teu genah boro-boro sapoe atuh. Setengah jam gitu dorakaat teu genah. Eureunna tina dorakaat teh akhir hees we. Memehes mah sarua ieu lentuk curhat mah. Itu urang teh. Tapi sabada sare hudang deui urang ye karek bentak we karek bentak. So ari urang pas salat subuh karek bentak we sing ka hareup jo sing gale boy ya maaf sing ari geus isuk anu lari lamun ngabring nu ngora ngobrol mos bobong kitab diharu panonoman mana apa itu menjadi cara bohong bisa berkali kali. Jadi urang mah teu tahu kebigawe dosana saeutik. Tapi sama bulan Rajab dihapit ku rahmat jeung kahadean Gusti Allah sehingga katutupan tah dosa nu dipigawe ku urang di bulan Rajab. Kitu hadepok mah tak kembali dari saur Kanjeng Rasul singali sing inget anjeun sanya bulan Rajab teh bulan anu tore kusabab sakitu saur Kanjeng Nabi paman soma yauman imanan wa isaban saha jelema cenah nu puasa sapoe kamari mah pan tanggalnya tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 nya penting kamari mah. Wayah na mau. Sapoe sapeuting meureun. Sapoe sapeuting aduh dikira sakumaha mah. Jengkel sok sanajan genah yang diantur. Angribu. Cicing di neraka itu ketika aya dina ridho Gusti mah sok sanajan cicing di neraka moal karasa panas. Tapi cicing dina bendu Gusti sok sanajan di surga wangeuna. Mata kurang ibadah teh ditiangan teh ridho Gusti. Tari ridho Gusti bakal dimisikeun ka jelema nu pernah puasa sapoe dilana dina bulan Rajab. Mata kuah lamun nu ngamingu di dieu nu ngamingu ayeuna ieu. Dina bulan Rajab teh pernah puasa sapoe poe asar. Mun Pak Haji bolohok we lah. Lamun santri bolohok. Mun kiai mau santri bolohok. Aku kana bolohok we. Lamun ketika teu kabita eta. Teu sapoe puasa dina bulan Rajab. Tolong geureuh lah kiai mah. Tuh. Tinggal urang.
Allah teh ngamistikeun ka jelema nu puasa kuat sapoe we dina bulan Rajab ku Allah dimistikeun naon tah Allah ngaridoan ka eta jelema. Kumaha dua poe saurna wa man shoma yaumaini la yasifu wasifuna min ahli samawati wal ard ma lahu indallahi minal karamah. Sajelema jangan kuat puasa 2 poe dina bulan Rajab hitungan tanggal iraha wae nu penting mah 2 poe we puasa dina bulan Rajab mangka Gusti Allah mangka ahli langit jeung ahli bumi geus teu bisa nyebut sifatan kamulyaan nu Allah dibikeun ka jelema bandingku mulia-muliana tapi ka hese nyipatanana bandingku mulia puasa 2 poe ya tinggal jadi di puasa teh kapita keneh wah parah belum di bolong goblok gitu lain bolong deui tinggal bae jelema goblok teh kumaha asup ka alfamart lu salah iya sih itu Assalamualaikum muka wae suka apa ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke terus kena kasih karek assalamualaikum pun jadi mah di kamar mah bener ge hampura kayak sapoe tak bandingku mulia-mulia di alam dunia mah mulia tinggal dipasikeun kasifatan dikasifatan RT mulia teh di kampung di kampung saja mah laku dengan tanda tangan ya RW saka RW-an luar RW mah geus teu kapake kasifatan kene ningang punuh saka punuhan ulin mah kelebur mah batu waktu nyebut bapak punuh rulah jadi itu kene tinggal jelema mah masih kene bisa kahitung sifatna tapi jaga kamuliaan ti Gusti Allah nu dibikeun ka eta jelema geus susah nyipatanana kasaha teh dibikeun ka jelema nu puasa 2 poe keneh 2 poe omongkeunana da loba oge moal jigana 2 poe mah rada hampang Gusti mesti dibuka keun taufik dan hidayah urang tiasa ngalaksanakeun saum itu dina alusna atau 15 poe itu dina wegahna atau bede 10 bulan lah kuatnya 10 atau saminggu lah saminggu nya teh cenah libur usum kaya ieu mah 3 poe cenah teh kuat sapoe dan sapoe ge cenah teh kuat goblok ya Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim amin ya Allah ya Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد جميع من آمن بك يا رب العالمين واجعلنا من أمة صلى الله عليه وسلم رسولا كثيرا